Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang marasak ayeuna teh nya atau sonten ya teh. Abi teh ieu teh gaduh ieu ceker nya eta ieu teh. Hoyong di bumbu kuning lah nya. Tah ieu panginten tah ceker tah. Ya. Tah ayeuna mah urang siapkeun heula nya bumbuna panginten. Urang siapkeun bumbuna. Tah ieu pangintennya tah aya bumbu, aya pedas, cabe, bawang putih, bawang merah, jahe, tah sarang ieu panginten tah ieu supados wangi enak lah mantap. Tah ieu muncang tuh pakai ieu tomat atau sanya dugi sakieu panginten tah bumbuna urang langsung gerus lah barayanya. Tuh giling mah enaknya, wah cereh lembut, tapi digiling mah setara raos eta pirang gitu raos nanti. Atos baraya langsung ditumisnya. Aduh, berat ini ampun. Tuh seperti kieu dengan baraya. Tambah deui. Langsung aja jeburkan kan singar ojai. Sos kasih penyedap rasa juga sasa salit gula putih langsung aduk lah baraya. Atos baraya atos asak hayu marakan ceker baraya ceker di cekeran lah tuh ame tiasa kokorehnya sepuh kapungkur mah cenah teu kenging tah ieu teh cenah bisi ieu cenah awon nyeratna cenah gitu ayeuna mah da